milik moal ka mana tetap kurang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teu diudag aya milik mah milik tapi tetap urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae yes, saya kudu boga keyakinan. Aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturanna taqiatuddin. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung jatuh milu ngeuman los. Tas blang aing mah sapira duit 1 juta. Tapi aing ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta loh. Ngomong doang. Billahi minasyaitonir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والله أعلم بمرادي التائبون العابدون nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararoba tina kasalahan-kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peuting. Paling hebat. Setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan. Geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 dicoba. Tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting. Leles. Karena hati orang teh leuleus teu aya we panas-panas teu aya tenang ibu. Nomor kaduana al-abidun anu aribadah kabeh. Masyaallah. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah ngagungkeunana nu pohara
pisan. Ya Allah. Ya'nihumul ladzina 'abadallaha fis sarra'i wad dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur gering. Ibadah ka Allah. Keur sugih keur susah, berang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim, berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu, aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah, Maha Kawasa Allah pangeran aing, geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti, dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan, tur dibere sehat, batur maya nu bengek, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, tapi abdi mah dibere sehat Gusti. Iya abdi teh sehat, abdi hirup, abdi segala rupa pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat lah insyaallah leutik perasaan salat. Puasa jahat sapira puasa. Kecil lah puasa. Tahajud jahat sapira tahajud. Tuh kan. Sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Ngeunaheun perasaan sedekah teh. Haji kobok itu mah. Nyantun yatim piatu asal aya indungna be nikmat. Fakir miskin. Tah. Ibadah ka Gusti Allah. Nyaan. Eueuh nu di dalam. Naon perintah Allah? Salat siap. Urang kan ibadah teh ku ari mah berat, asa beban. Tak perintah syariat. Keur ngeuna-ngeuna urang diuk. Ngadeng suara azan Allahu akbar di dalam urang jam. Asa aing ngawuduk cikemeh. Salat ih cepet abad. Ngapain ngadengin aja? Ngapa ngadengin azan teh? Eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta. Beres azan aya babaturan. Din, saya kira di mah aya. Ieu milu jeung aing. Enaon emang? Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditu geus nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus 1 juta. Eta masjid teu kadeuleu leutik masjid. Masjid teu kadeuleu sakitu buat dayana teh diliwatan bae. Teu kadeuleu padahal azan teh Allahu akbar. 2 juta anu kadeuleu. Capek. Ibadah ka Gusti Allah. Langgat. Den, saya kana di mah. Emang enak. Motor kieu teh kan ngawar 10 juta, di belah ditu geus aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi urang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep urang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik, tapi tetep urang kudu salat heula. Hayu salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut. Geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Baturana teh kieu Din. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung jatuh milu ngeutu mah los. Tas blang aing mah sapira duit 1 juta. Tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta loh. Ngomong doang. Ya Allah.
Udah kabeh bat bae ke dunia kabeh bat bae. Ya Allah ya Rabb. Eta mah tarolah keuntungan, aya tah mah hasilna ieu lain. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Siap-siap jangan dekat masjid. Jool be baturna. Waalaikumsalam. Ka mana? Henteu nah yang kapanggih be jeung Cle be di kopi. Aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmelikeun heula dibelikeun plak lagi. Eta pan uplek tah ngarokok. Ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh. Aju terus bae. Salat geus ka mana bae. Tah eta kan rugi jasa. Coba lamun hebat bae. Kieu, ente mah kopi ieu. Ieu ka kieu heula gampang urang ngopi ngapa ngarokok tapi urang salat teh lah berjamaah. Ya tuh sholat panjang kan ini waktu nanti bisa. Aing mah iya lamun teu berjamaah ngageter hirup. Tazinahin bagus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti. Al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah. Berangjeng peting sarra wa dharra. Keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah, sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah, berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah, tentu ku Allah engke bakal dicoba. Oh sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot, ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh, properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh, Indomart ge geus tinggal bangunanna doang, sabar subur ge buarali karyawanna. Oh cingluh ge ku ari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia dikaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing geus ibadah. Waduh mantep. Kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah. Tak jadi bere kokocoran duit. Nah tetep Allahu akbar. Malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam atau aing kegiatan. Aing kegiatan nih pabrik henteu dagang henteu aing gas aing mah. Beh ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing ge. Si akur hayu bacaan aing geus diadengekeun mun bener atau aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh buraknya. Kan aya jelema hayang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak ku aing. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengkah ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep bae paksakeun. Allah. Biasa bae. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat teh pan karasa ku ari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat lu kos kitu teh. Gusti alhamdulillah. Alhamdulillah.
peting karasa peting berang karasa berang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah berang teu karasa berang peting teu karasa peting teh sehat garana ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa urang teh mah diuk tuh kan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng urang aing mah geus moal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak ku aing nyoba ka sia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jeung nabi kana nabi idza ataahu al-amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat idza ataahu al-amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat tapi lamun nilih hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masyaallah tuh ya awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bisarra wad-dharra kabeh ge atuh nang Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka sorga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun As-saihun nomor kaopatna As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana si seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya karim ya Allah as-saihu
jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-shaimun. Lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, kuninggalkeun dahareun inuman jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe 2 poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu malah zadalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti, tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jiba moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jima halal, tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sia naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan ngaranna saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaranna. Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan. Sorga. Ya Allah, sakitu ge di bejaan. Komo mun teu bejaan. Engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat. Nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban. Bongana ki uci teu ngabejaan, mana tak ki ucina tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon. Jojoakan aya naon. Hah? Tadi bejaan, tadi bejaan naon. Bos Rajab. Ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu. Aing malah nyedekeun ka sia. As-saihun, ya Allah, ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun, tapi wakil cek sakalma. Iya dina hadis, cek dina hadis ya hatu ummati as-saum tadi. Atawa talabatul ilmi, jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun. Ninggalkeun lemburna ti Belaraja, ti Cisoka, ti SPT, Espatan ti Bogor ya diqurakeun suka taneuh, suka bumi maksudnya. Pan digelag-lagas ninggalkeun lembur, ngaji neangan ilmu Allah, saihun surga. Eta keur carita masih keneh saprovinsi, urang lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, makin jauh makin gede ganjaran. Wah, cenah urang mah ka Misro. Wah, habis di jero. Cangro, kacang di jero, sukro, suuk di jero, babari, comro, oncom. Urang Sunda mah babari.
Nyieun ngaran teh babari cilok, aci dicolok. Cireng aci digoreng ya, babari jasa jasa. Waduh, nyieun ngaran sadaek-daek wae. Hah, aya deui basreng, baso digoreng. Macam-macam, disebut jauh. Tinggalin zaman. Tah, saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian. Sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi. Katilu saihun teh al-guzat. Al-mujahiduna fi sabilillah. Jelema perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah. Saihun. Kangjeng Nabi idam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal. Saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat salai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbukna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pembajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapa ngaran tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku arima didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah kadang kana kasale ge mati lok asal-asal ge ngomong mah ngajebian deh salon kitu benak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkeuna lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani
atuh payasiru minas saihin fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 peti. Lanjut ku ari ge masih baheula di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti deleujeng degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhani. Hebat eta perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhah jana 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna. Cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 subahan yuharat yana biul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cek guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Bareng sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana? Menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata korengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Oh, gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah order ya guys. Siapa tuh nyokan pakai sorban meren, anggap order baik. Kecuali si eta los. Yaksi. Bangsa ada babernya. Lu datang teh pajadek order. Naon sih? Iya. Kalengitan anak leungit cek anak kugu. Waduh, tukang neangan order. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi teu ridho. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula horeng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran
kaya miskin beunghar nu kumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riado masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ya budak naon gitu jadi bagus eta diridokeun atuh geus kitu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah diru jadi urang deuk usaha mantak ngajejes indung ditoler-toler mah urang deuk naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah ria doang teu naon henteu kita puasa Senin Kamis bolos kita puasa Rajab bolos kita Pak Ramadan hampir kumaha asaihun masyaallah indah ya ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana saihun tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilm ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya mah teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal matak leumpang we terus mah dakwah terus Masih ibnu Maryam teu boga tempat mantak kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga bogain sajengkal-jengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah karena bala lender tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing ka Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf penahan ngejual wakaf
lalakon teh lamun geus nyaritakeun alam ruhani ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar ikmat mah geus kitu bah eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan deh heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur tuh budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahli mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah atau nanti ceri bakalah asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh asa yahu batak di manaan as-shaimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat nu lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, salaman ipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mung kandal mah teu kudu. Ente. Ulah ente. Aduh. La ilaha sa'ihud ya. Eueuh di urang perkumpulan halqah. Riungan thariqah eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon.
geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu anu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing teh sok arep ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah aju cek jana ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal tembak siapa ini parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka resep kola nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondok nage di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal teu ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae tah mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana beungeutna beungeut mah ikhlas mah kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah
maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga dek di HTI sekae dek di Hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongtrong sapeker dulur ayo orang ngararaji hayang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain dek ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kos kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan sia resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu hayang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari teu henteu hayang kadahar bae antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol ditu mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu mah teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asa Yahuda hese asa Yahuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing si boga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum saji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang
Kuduna makan mikir aing telat ye gimana aing naonan sia balik ye teu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ye ka aing tungtuna mah neumleukeun we paan tak ieu tola badal ini pegatkan tina segala mah teu gede ganjaranana masyaallah puguh guzat ieu mah teh dibandang as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ayal musalluna tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung masih kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah, nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat. Salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah. Lantaran awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala al-qiyamu awalul maratibi tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spm serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal henteu sieun. Morpinis. Sieun. Tah. Iya. Ya, jadi kebanggaan. Beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daekeun diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana tamu nu mantak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu.
Urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer ya maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopiah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian manek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaon ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna gitu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat miraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika urang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang daek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta urang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'afatika ridha bi mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ieu mantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri majikan ge bagdara milu nya ge milu cerik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon milu cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok eta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tuh sakieu mulyana dimumule ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya nama penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu akbar rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran
Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sajanya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong. Eungap kadengena. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mantak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah gitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya nyarita keurang. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak. Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeunana urang. Insyaallah karim. Kabelah dieuna dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Iya. Dalam sekolahna teu naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca Quran setengah jam. Kula masuk ngitung. Cek aing baca Quran coba ieu. Lamun saparapat jam. Wah, bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema tetetet. Bisa kan capek. 20 rada deres. Setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah. Lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag. Udah geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Moal bisa. Oh, nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos azan Ki Bilal lamun didengikeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadenge kaserang berarti kan. Coba Haji Pendi tidak azan. Ayo coba. Di luar eta ngadenge bae kotok anjing bikeun ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah karim. Moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah. Eueuh nu teu ngajawab wabeh dihitung 30 kilo. Suara karomah tah mah. Ku ari ge urang bisa make HP. Streaming. Bener teh ngomong eta streaming. Tah mah baju awewe streaming. Gusti Allah. Ieu keur carita karomah mal ka udah kurang sama teu geus alam nana. As-saihun ar-raki'un as-sajidun. Aduh masyaallah. Pokona urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran. Urang geus tinggal tabena bae mangga hese.
kurang yang istiqomah bagi hese maca Quran. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wan nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Mantak jawab perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, perang ka jeung hukum lagi. Hiji-hiji atuh. Hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean. Dimimitian ku merentah iman. Belah dituna merentah ulama maksiat. Merentah karena keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar. Yang berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah. Amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, ngalarang ma'ruf. Kuari. Kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb. Geus urang aya mah sabisa urang bae, amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara. Geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar, geus lepas. Masyaallah, karim lepas. Urusan nyana mah APBD, APBN, proyek. Urusan agama eueuh. Sebentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari ruk teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, sia ditoler-toler. Aing na aya, sia nageunan aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Banjir. Elingan deh ku Allah, ayo gempa. Elingan deh angin. Orang zikir teh keur waktu aya gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah. Masyaallah. La ilaha illallah. Eureun bae banjir. Eureun deui. Sak Allah teh banjirkeun deui kitu ku aing ieu. Titah ayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh bae deui nu nitah. Eueuh nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, jeung pasini. Hayu nitahan coba tuh. Nitahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar. Jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam, angin kejadian alam. Kabeh kejadian alam. Eueuh we kanu bogana ka ditu. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Wal hafizuna li hududillah.
jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu. Wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta tah sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat, jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, aya nu haram. Oh. Ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Babagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa? Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunnahna nu mana? Aturan-aturan puasana kumaha? Dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li akami. Kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5. Atuh panca teh 5. Indra jadi indra nu 5. Mana hiji-hijina? Mazuqat rasa, malmusat ieu tah, masmuat ieu tah ceuli, masmumat ieu tah irung, mubsorot ieu mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat. Patali jeung mazuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah mazuqat. Ayalah ke di fikih babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat, aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta fikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah. Mal geus setengah magrib. Ayo sia mazuqat. Tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am, oh bazukot berarti muamalah. Oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babu saum, oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna. Tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin. Lain gitu lah limaslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din. Balik ka maslahatan agama ubudiyah.
Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung ka bajang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat, urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji, pribadi urang jeung Allah. Tah, eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi, urusanana jeung akhirat. Tuh urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusan dunia. Ya, nu tadi tah madzukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ya baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Kitu keneh barang-barang malmusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia asal kos kitu behudang kan. Aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun. Aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram. Aya anu wajib ku urang dicekelna lamun nya anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya. Urang geus teu make calana ieu kula ieu. Eta eta malmusat karana tah. Eta berarti kan babna bab wiko, bab jima. Geus lamun bab jima marana malmusat. Kadituna eta kan beunana kudu aya bab nikah. Geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah, babna engkena mahar, bab imah, bab kitu napakah. Tuh dijieun dan fikih tina malmusat. Kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya. Engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya. Eta fikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab. Wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib. Malah ayo sia karake madzukot nomor kedua malmusat. Nomor katiluna masmumat nu kaambe. Naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram, aya nu makruh. Urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean, sunah meunang ganjaran. Tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap, udah coba-coba. Ambean ku sia. Buka di ambean. Eleh ke bodongkol mah. Tah ieu Mas kumaha teh aturan-aturanana. Dibere dijieun babna dina fikih ya karim. Doh madzukot, malmusat, kemudian ayeuna mah masmumat. Wari masmuat nu kadenge ku ceuli. Mana nu meunang didenge cek fikih, mana nu haram didenge, mana nu makruh didenge. Kitu keneh mubsorot, mana anu meunang dideuleu, mana anu haram dideuleu, mana anu makruh dideuleu, geus diatur dina fikih. Ieu sakadar wal hafizuna li hududillah. Eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah. Tabaiyah teh urusan muamalah ngan bangsa tabai. Nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina, aya anu luar milik. Milik aya anu jadi milik. Ya, dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab, kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli be ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae. Kabelah dituna be teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda, aya anu dain bil ain,
aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur nanti ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masya Allah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu ti dieu panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu daf'il madar nah daf'il madar teh urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu daf'il madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet kosi eta copet ngaranna ada atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal ajalah hifdzul abdan badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsit berarti kan sawak sabeuleugeujeur berarti kan di dituna teh aya babna engke bab teh engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan ti dituna berarti naon tah babna bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab dam ieu daril mafasid nah iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegas nama ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu nama haram lamun cek agama halal kudu nama halal saya geus sanakeun ku urang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah opat jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang hiji ubudiyah nomor kadua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang
geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al-hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti. Wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh. Pikih-pikih sop pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalah, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksanakeun. Cek Allah zakat wajib abdi bandek. Cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, bandek bae kitu teh. Tuh nya. Henteu kau di mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah. Hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakat, kitu keneh jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah. Ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin. Bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah. Mukminin lanu boga karakter ataibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkeun ayat ataibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi